Assalamualaikum, Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda di kelas 8 sareng Ibu Purnamawati di SMP Negeri 25 Bandung. Barudak kumaha ieu hidup sedayana damang? Mugi hidup sedayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Satacan kawitan diajar, urang ngadoa sarengan ya supados pangajaran dinten ayeuna kalayan lancar. Ngadoa di kawitan. Rengse. Barudak laungan dinten ayeuna masih medar sami sapertos dinten kamari. Nyata ngeunaan naon? Leres masih ngeunaan carpon. Mung bentena ayeuna carpon bagian kadua. Aya naon atuh dina carpon bagian kadua teh? Supados teu penasaran, yuk urang lajeng dina slide salajengna. Nah, barudak ari carpon teh mangrupa hasil reka cipta pangarangna. Sanajan mangrupa carita rekaan, tapi kawas nu enya-enya kajadian carpon mah. Hartina, saupama orang rek ngarang carpon, kudu enya-enya, artina kudu apal perkara anu dicaritakeun dina eta carpon. Lamun papalimpang, pami dina basa Indonesia mah bertolak belakang antara anu dicaritakeun jeung kanyataanna disebut teh akronisme. Pami dina basa Indonesia mah akronisme teh ketidaksesuaian kronologis dengan kejadiannya. Hal ieu kudu diperhatikeun pisan dina nulis carpon. Nah, barudak aya sababaraha gaya dina nulis carpon teh. Nah, tangtuna dina nulis carpon oge miboga sababaraha gaya. Nah, di dieu aya gaya nyarita dina carpon. Kabagi jantan 2 poin. Nu kahiji gaya kuring. Nah, dina gaya kuring mah seolah-olah pangarang teh nu jadi palakuna. Jadi kuring indit ka pasar. Nah, dina gaya kuring dieu teh jadi pangarangna teh jadi diibaratkeun seperti jadi palakuna gitu. Nah, nu kadua ayeuna gaya manehna. Nah, janten pangarang teh nyaritakeun atawa ngalalakonkeun batur. Nah, jadi pami di dieu aya gaya bahasa manehna, nah si pangarang teh nyaritakeun atawa ngalakonkeun batur. Nah, urang lajeng deui nya kana salajengna. Nah, barudak aya sababaraha cara sangkan urang ulah bingung nalika dina ngamimitian ngarang carpon. Nyata urang kudu nyieun rarangkai karangan dumasar unsur-unsur carpon. Nah, sapertos dina video Ibu Sta Acana nya anu ngawengku unsur-unsur intrinsik. Nah, imut kene urang pedar atunya urang pedar di sangkan hidup teu hilap. Nah, kahiji di dieu ayana tema. Nah, naon temana carpon rek dijieun ku hidup teh? Seperti temana ngeunaan cinta, tong cinta atulahnya ngeunaan corona. Nah, nu kaduana ayana palaku nya. Nu kahiji saha palakuna teh? Seperti Ramdan, teras Lismaya. Nah, jeung sajabina. Sabaraha urang atuh palakuna teh? Nah, hidup ditangtuskeun nya sabaraha urang ngabutuhkeun palaku dina eta carpon. Nah, teras anu katiluna, naon hubunganana palaku utama jeung palaku sejenna? Janten aya pakaitanana nya antara palakun hiji jeung palakun nu sejenna. Nah, teras di dieu kumaha watakna? Tah jelasnya di mana aya palaku tangtu pasti bakal aya watakna nya. Ieu hal nu sok diapilainkeun ku hidup sadayana nya. Janten aya palakuna tah teu aya watakna. Kade ulah hilap. Nah, cantumkeun watakna nya. Terus nu katilu di dieu aya latar. Nah, latar di dieu teh di mana kajadianana. Nah, seperti latar tempat, waktu, tata suasanana oge. Terus iraha kajadianana kedah disebatkeun ya. Kartos ge dieu urang lajengnya. Nah, teras dilajeng. Nah, di dieu nu kaopat ayeuna alur. Nah, alur teh kabagi janten 3 bagian. Ayeuna alur merele, nyata alur maju teh ya, alur mundur jeung mabok tengah ataupun flashback. Nah, dina alur di dieu kumaha kajadianana? Nah, kajadianana nah ieu maju carita teh naon teh runtut raut ti carita mimiti dugikeun ka carita nu pamungkas nu pangakhirna. Nah, terus di mana ngamimitian mangkat atau jalana carita. Nah, kronologisna ti tukang, ti tengah, nah gitu. Terus nu kalima ayana amanat. Tah naon anu hayang ditepikeun pikeun pamaca.
Nah amanat di dieu ngawongku sababaraha poin. Tah hidup teh naha amanat di dieu teh naon anu rek ditepikeun pikeun pamaca teh. Nah teras naha amanat teh kudu ditembongkeun atawa disumputkeun dina carita. Nah ieu gumantung kana pangarang, gumantung dipasrahkeun deui kana pangarangna nya. Nu pamungkas di dieu ayana gaya nyarita. Nah gaya naon anu rek dipake seperti gaya deui kanu slide tadi nu mimiti seperti gaya kuring atawa gaya manehna dina nyaritakeun carpon anu hidup di pidamel teh. Nah sapertos kitu. Dugi dieu kumaha kahartos urang lajengnya ku ibu. Nah janten cendak namah barudak pami hidup bade ngarang ngadamel carpon. Nah hidup pedah merhatikeun gaya nyarita nu kumaha nu bade dianggo eta kahiji. Kaduana hidup kedah merhatikeun unsur-unsur intrinsik nu tos ku ibu dipedar. Nah kahartos urang lajengnya. Nah lajengnya nah salian ti eta aya deui rangkai rangkaian karangan anu dumasar kana alur atawa jalan caritana. Rangkai karangan teh dimekarkeun deui dina sababaraha kalimah. Bisa mangrupa kalimah teu langsung, bisa oge kalimah langsung mangrupa paguneman. Panjang pondokna mah gumantung kana kabutuh caritana. Nah, ku ibu ditranslate-nya. Jadi, selain daripada itu, ada juga rangkaian karangan yang berdasarkan dari alur atau jalan ceritanya. Rangkaian karangan tersebut dikembangkan kembali dalam beberapa kalimat. Bisa berupa kalimat yang langsung, bisa juga kalimat yang tidak langsung. Bisa berupa kalimat yang tidak langsung, bisa juga dalam kalimat yang langsung seperti dialog. Nah, jadi paguneman teh dialog. Nah, kalau panjang pendeknya cerita itu berdasarkan kebutuhan dari ceritanya, kembali lagi kepada pengarangnya. Nah, dalam membuat cerita pondok tersebut. Nah, dugi dieu kahartos. Nah, lajengnya. Nah, lajeng mangga ayeuna urang lebet kana pancen. Kumaha? Tos siap? Pami tos siap, yuk urang klik tombol siapna. Nah, lajengnya janten pancena mangga hidup cieun carpon anu temana bebas. Nulisna dina polio garis, kalayan tulisan sing rapi. Tong hilap, nami, kelas, jeung asal sakola dicantumkeun. Engke di akhir saupama geus ngumpulkeun sadayana, unggah KM tiap kelasna eta tugas dibendel. Teras dijilid nganggo nami kelasna sewang-sewangan. Tapi pamitos rengse dikempekeun heula ka ibunya supados ku ibu dikoreksi heula mana anu kakiranganana. Lugi dieu kahartos pami patarosan mangga tiasa diajengkeun di grup WA kelas atanapi tiasa PC ka ibu ya. Nah barudak alhamdulillah pengajaran dinten ayeuna perantos rengse. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun, mugia aya mangpaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.